Assalamualaikum sadayana. Ayeuna kuring bade nyaritakeun dongeng nu judulna Sakadang Pecang jeung Buaya. Ilu ngajadengekeun. Dina hiji poe aya sakadang pecang. Sato nu dianggep pintar eta teh keur lempangan di sisi leuweung. Manehna keur neangan walungan kusabab cuaca poe ayeuna teh panas pisan. Sakadang pecang neangan cai keur nginum kusabab ngarasa haus. Teu lila kaparengan di sisi leuweungan teh manehna nempo aya walungan anu caina rada kiru. Sakadang pecang nyamperkeun sarta nginum caina. Sanggeus eta sakadang pecang ngadungu aya sora tina jero beureuteungna. Rupana sakadang pecang ayeuna tos mulai kelaparan. Sakadang pecang ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan kebeukna nyaeta bonteng. Nanging kebun bonteng eta aya di pentas walungan. Kumaha cara nyebrangna nya kuring teh? Ceuk sakadang pecang bari mikirin carana sakedeung. Teu keung silila sakadang pecang boga ide. Manehna ajol-ajolan sabari ngajorowok. "Hei buaya, buaya, hayu buru keluar. Kuring boga kadaharan jeung maraneh." Ceuk sakadang pecang ka buaya-buaya anu kabenaran loba cicing di walungan eta teh. Sakali deui sakadang pecang ngageroan. "Buaya, buaya, buru kaluar. Hoyong daging seger henteu." Talami saterusna aya hiji buaya kaluar tina jero cai. Saha anu ngarowok gendang berurang-urang kieu ngaguguk kuring sare wae. Wah, alus maneh keluar euy. Mana deui buaya anu lainna? Tambah sakadang pecang saterusna. Lamun maneh ngan sorangan, sasakadangana bakal moal beak. Jadi gerak keluar kabeh buru. Ceuk sakadang pecang bari jojorowok deui. Aya naon sebenarnya ieu teh? Hayu geura omongkeun atuh. Ceuk sakadang buaya teh. "Kieu ieu buaya, hapunten lamun kuring ngaganggu sare maneh. Soalna kuring rek babagi daging seger pikeun maraneh nu aya di walungan ieu. Kukituna buru geura keluarkeun sakabeh babaturan maneh, jang ngabeukeun kabeh daging-daging seger ieu." Ngadenge arek dibagikeun daging seger teu kungsi lila eta buaya gura-giru ngageroan babaturanna meh keluar kabeh. Hei, babaturan kabeh. Aya daging gratis yeuh. Hayu urang keluar. Ceuk pamimpin buaya mikeun komando nu tegas kana buaya sejen. Teu sabaraha lami tos mulai kalaluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedang hitung teu heula aya sabaraha buaya-buaya anu hadir teh. Hayu maraneh para buaya geura ngajajar heula tepi ka sisi walungan pali ditutuh. Engke kuring itung hiji-hiji. Ceuk sakadang pecang bari rada serius ngomongna. Teu mikir panjang, buaya-buaya eta gura-giru nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngejajar, tapi ka sisi walungan seberang, nyieun sapertos jembatan. Ayeuna kuring langsung ngitung nya. Ceuk sakadang pecang bari mulai ngajolan ka tonggong buaya. 1, 2, 3. Sabari tuluy ngajolan tonggong buaya anu hiji ka buaya lainna. Dugi akhirna sakadang pecang nepi di pentas walungan. Bari ngomong dina jero hatena. "Gampang geuningan euy." Dugi di pentas walungan, sakadang pecang ngomong ka buaya-buaya. "Hei, buaya-buaya, sabenerna teh teu aya daging seger anu rek kuring bagikeun. Kan geus katempo, kuring mah teu mawa nanaon. Kuring mah ngan saukur hayang mentas walungan hungkul weh
Da kuring ge lapar euy. Ceuk sakadang pecang teh bari sera-seri. Sakabeh buaya nu aya di dinya ngarasa kehel sebab geus ditipu ku sakadang pecang. Hah, awas maneh pecang. Mun kapanggih deui, beak maneh. Teu mikir panjang, sakadang pecang geura lompat ngiles asup ka jero tatangkalan nuju kebun Pak Tani. Kaur ngala bonteng nu jadi kabekina. Hatur nuhun sadayana atos ngadengekeun dongeng teh abdi. Abdi Carbita Winata hapunten diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.